Ya, itu duit ragrag. Kan bos, mama tos diikaskeun tos diridokeun. Oh, ini Matak jalan kudu bare resih ogena. dul lain jalan duit. Itu duit teh. Ya kan? Ai kebersihan teh sebagian dari iman. Ulah lantrak lintrik bari diuk we hantem. Tuh kata si obos kamadae lelempangan. Mana kunaon amek-amekan wae segala disebutan teu ngarti urang mah. Urang terek balanja ka warung ka dieu. Balanya jeung atuh balanya mah. Kan? Mana nyokot duit urangnya? Apa gahan teu aya Buhnya. teu Oh, wadaya duit urang yang balanya. Duit apa gahan teu? Tuh nyanya eta nu mawa teh duit urang. Ari mana sepeda tuduh ka urang teh kurang karung. Apa gahan teu mawa duit? Baka kan duit urang. Pugu-pugu duit urang dipasakan. Urang ek balanja. Ya mah teh besar ngomong. Iya kurang denge. Kita duit ngaruh kebersihan dari sebagian iman. Geus bawa ke urang iman lumayan yang beli kopi. Dulu itu. Sok ka dia kan eta nu urang. Bagus. Keol aya ieu naon? Yang ka mau duit. Oh, iya. Geus keun bae. Masa duit ka urang nya tadi. Geus, bae. Yuk. Ka panggih. Heeh, geus atuh coba.